Rupiah kalapatan maklum ciri sabumi cara sadesa Jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nuka candak di desa anuka Bantun di kampung anuka jingjing di Pakemitan anu teu sapuk sareng mamanahan mugi luntur kolbu jembar manah nuka teda Gusti Prabu urang saling maklum apaan urang teh karek lebaran lin timbalan apa datos katampi ai THR nama atos nya paresea katampi ku abdi sarung atos pada kiadi nuhun Kang kali ti eta abdi teh tansah diajeng-ajeng aya pikeresaeun naon alah cobi acara reuas da ayeuna teh usum keneh libur diangkir ku Narpati diondang ku raja disauran ku ratu alah da aya dina jadwal mah masih keneh beureum nu matak datang ka dieu teh rada telat teh da macet di jalanna alah nya katutuh deui jalanna ge butut kalau usum macet keur butut teh leutik dah-dahan we ka hareupna marada hade nya kelanan mangga Gusti Prabu geura bejir beak sula dinding kelir gendang siloka mangga geura satara basna kapalai salira kelanan di timbala Senopati abdi kula saperkara kula ngahaturkeun repunuhun laksa ketika bingahan kana kersana Rayipati oge Senopati tiasa ngalungguhan ieu karaton nagara nah ai salira naon disauran ku ratu diondang ku raja diangkir ku Narpati bade siang bade wengi dalah subuh nage mangga teh teuing margi kaula parantos sebaraga ka nagara baki diri ka negeri hak syariatna hakikatna ka salira mangga teh teuing Gusti ulah sasauran kitu nah ai salira ya pintu terbuka 24 jam da sidik ai kaula mah buntut ai buntut mah kumaha hulu kumaha kepala hulu ka kaler ngilu ka kaler hulu ka kidul ngilu ka kidul kecuali mun di tengah-tengahna dipotong wang ulah ilu meureun da kitu timbal deui jabat di eta kula dek mere layang pangajen kasampean duaan Allah layang pangajen bener wasihan penghargaan dina perkawis naon dina dasar rasa rumasa akang salaku raja di negara yen ieu negara giling wasi lain menang akang pribadi kamajuanana lain menang hadiah dikawit ngacak ngapur melak tanur babakan melaksamakan tug jadi negara anu merdeka kalena luasa oge majuna negara teh lintang ti gawe anjeun duaan dina ngokolakeun pangwangunan di negara bukituna payus tur pantes lamun pura mere layang pangajen kasampean di waduh bagi masyang terus narima di layang pangajen kiadi hatur nuhun meuni bager ieu mah dunungan teh cikene lamun di Cirebon Timur mah saperti Bapak Waroi Santosa Bapak Sekdes Pabuaran eta teh anu ngadegkeun perkumpulan penggemar Geri Harja Tilu di Cirebon Timur deh gitu dah masihan rokok ke akang masihan mocai tawis mika cintanya nanging hapun ten syata acarana Gusti naon seun aing nguping tina kasauran salira bilih agul ku payung butut maksudna bisi goong na beuh karya disebutna yes upami nilik tina kasang tukang kasauran salira kamajuan nagara teh hapunten sakekat nama sanes kaula oge kakang patih anu ngiring ngokolakeunana
tapi sadayana diawit ku pucuk pamimpin salira handapna RW jeung RT sesepuh kampung kokolot kampung anu ngiring aub dina mangsa pangwangunan istuning ieu teh kedah dipasihan pangajen anu luar biasa da margi moal tiasa ngawujudna nagara jeung bangsa lamun teu paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan hartina teh meureun pakia-kia gas kaku kituna panginten urang mah salaku wakil rakyat aing ngaran-ngaran wakil rakyat darajatna leuwih handap tibatan rahayat da rahayat mah anu ngawakilkeun ka urang Allah panginten ku ayana ieu jalan teh supaya urang kedah ngaronjat ieu pagawean pikeun ngaronjatkeun kahirupan nagara anu berbangsa bernagara kalayan anu leuwih demokratis ka payuna hade nyerita teh atunya margi naon Kang margi ayeuna teh krisis kepercayaan masyarakat krisis kepercayaan masyarakat kumaha Seun krisis kepercayaan masyarakat teh seueur anu tos teu percaya deui ka pamimpin-pamimpin di negara. Margi pamimpin-pamimpinna seueur anu jalir janji. Bolai tina caritana, sulaya tina carita. Seueur janji anu teu bukti. Loba ngumbar janji air hayat nagih teu dipalire ta eta anu ngajadikeun krisis kepercayaan. Muluk-muluk ta laleh kepercayaan. Ti tadina atuh da muluk-muluk teuing janji. Geuning mangsa kampanye mau urang teh naik apruk-aprukan ka unggal kampung. Mapai ka padesaan arangah erengeh ngajak seuri baligo pagede-gede. Pakasep-kasep anu tara di kopeah oge ngadak-ngadak di kopeah make dasi ongko anu tara make mukena oge ngadak-ngadak di hijab ngadak-ngadak arangah erengeh ngajak seuri kadang-kadang nu gelo oge ditanya kadang-kadang budak ololeho nongtot lehona teh dilapan ku bajuna keur aya hayang nama tapi geuning jidinya murulukna janji aku akan membela wong cilik wong lemah aku akan membela wong lemah buktina kumaha ai geus gek diuk dina kursi kepemimpinan ngadon culang cileung neangan palingeun poho kana janji nu matak cesiniran teh mah boboko lagrak dipara minggang kana pileuiteun wong cilik ripuh sangsara pajabat mah teu ingeteun imah gede kusena lobana opat jalma gede geuning loba nu bangsat amin untung geus pegang homo ka jalan Karang Manggu mah bututna luar biasa ulah dahar buah manggu dina calana aya rambutan aya naon ulah hayang ulin ka Karang Manggu jalana awut-awutan coba pulang belok dengekeun naon pangwangunan teh kudu merata segala rupa oge bertahap segala rupa gaya aya prosesna nah pendidikan heula nah pangwangunan heula nu diutamakeun teh ulah waka suudon maneh ceun ieu mah anu kakuping ku ceuli abdi kitu eta teh aspirasi rakyat anu kudu dipalire ku urang ngan eta teh nganung hati sia teh nemongkeun ka nyeri nemongkeun ka ceuceup kana pamerintahan lain teu panuju ka nagara hartina teh sok ayeuna aya urang mah diterus we terus program-program kabeh program oge hade
kadar anu geuleuh ka urang kadar anu ngewa ka urang wajarna wajar setiap kajelema nu mika resep teu anggang ti nu mika ngewa setiap kajelema nu mika ngewa teu anggang ti nu mika resep pujeng hingga kula makhluk dewa weh pan teu percaya kabeh nabi pan teu percaya kabeh tong boroning nabi pangkatna Allah weh pan teu percaya kabeh terus sieun ieu mah bilih da ukur ngomong nah jadi ambek ulah sensi bro ulah jeung ulah mun ambek rumah sa ieu teh kabeh naon teh kabeh jadi oknumna sanis henteu sabagian apan bapak tani teh meneuneun siloka dina tanina saperti melak peuteuy teu jeung hileudna tapi di mana eta peuteuy geus peuteuyan ujug-ujug aya hileud di jero peuteuy di mana jalanna ngan hileud peuteuy moal ngadahar daun teh sebab teh oge aya hileudna aya hileud negara naon oknum nah bab oknum ngan sia jiga hileud nah gitunya bolotot geus kajudi ku aing kajudi memang teu salah caritaan si Senopati tah dangukeun Kang geus teh bisa jadi paseak ya nah sia timbalan memang kaula rumasa memang kaula dina poe tahun-tahun ayeuna teh rada kurang dina gawena timbalan rumasa kurang sumangat kaula teh dina ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara da kaula ge makhluk syakur makhluk syakur manusia boh bangsa jin lamun kaganggu hatena bakal moal bener digawena nah tu aya kapal lain naon anu can kalaksana salira teh aya pikir saeun naon atuh Gusti mangga gerawak sabalaka nya bilih palai beas loba aing di jelema beungar jurig make jeung hayang beas ya teh aya beas bilih bade nanggap burok gitu kan burok nih gitu aya kapal lain naon Gusti Prabu iya di tahun ka tahun bedieuna kaula teh dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa beuki dieu beuki nyeri luar biasa beuki peulih atuh maksudna kaula manggih katerangan timbalan Gusti moal ngahampura ka eta jelema saehingga eta jelema tanpa ridho hampura diindung jeung bapana sabab sawargana jelema teh lintang ti sampean nu jadi ibu sampean nu jadi ramana sabab indung tunggu rahayu bapa tangka darajat dek itu kumaha contohkeunana sapertina indung nepi ka ngakandung 8 bulan melenung tapi indung mah hanteu pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung nepi ka 8 bulan ngakandung dina mangsa 8 bulan ngakandung teh dina mangsa eta dina tulemna we nyangigir nyeri nang karak eungap nang kuban mah teu bisa-bisa timbalan susu jadi hideung lumatak pantas Gusti moal ngahampura ka eta jelema tanpa ridho hampura ti indung jeung bapana eta ngan anu jadi kasusah aing teh pan maneh soangan geus apa kaula teh pahatul lalis geus teu boga indung geus teu boga bapa cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa
liuk dengan liuk lain jauh kainung kalapa geuning kieu karasana ti wah timbalan salira teh anak yatim piano yatim piatu nya yatim piatu di kapungkur teh karunya nya gitu ngan saukur tutunggul ngan saukur padung anu jadi panyarendean anu jadi cerikna kaula ingat ras ka indung jeung ka bapa Allah timbalan eta tah anu jadi ngait ka aing teh lintang ti maotna atawa ngantunkeunana pun bapa teh teu munasabah lain gering ku panyakit lain katengar beus tapi ditandasa atawa dipaehan ayat nu ngabinasa kupingan teh di aya kejadian Rajapati Katuang Rama bener aya nembe nguping kaula ayat nu ngabinasa sok pikir rasakeun kumaneh kumaha karasana lamun bapa apa ditandasa ku batur sadaya-daya nyerinya timbalan tang tos satu Gusti bujang hingga dipaehan dalah dihina abdi wani maehan jelema nu ngahina kun bapa komo ieu nu nandasa Katuang Rama sadayana kitu aing ngaran bapa kaula teh nyaeta Naga Percona anu maotna teh di lawang selapat tangkep lawang sawarga maniloka daharina teh hayang boga pamajikan kawidadari bapa kaula teh nyaeta ka Dewi Supraba oh palai ngawayuh iya leres hayang polipa ngan teu dibikeun ku dewa teh nya dewa teh ngabon hiji manusia budak anu umur 3,5 tahun anu ngaranna teh Jabang Tutuka anu ayeuna geus gede si Jabang Tutuka teh malah sajabat ti Jabang Tutuka teh ngaranna teh Gatot Kaca nu kasohor Gatot Kaca bener di mana di negara Amarta ayeuna teh sakti mandraguna ai Gatot Kaca teh ngabahu reksak di nagarana ngabahu reksak teh kumaha dua jabatan disipil jadi kepala daerah ti wewengkon Melajang Tengah di militer jadi Lurah Tamtama Nagara Panglima pasukan Tamtama Panglima Tati timbalan ta ieu ngunek-ngunek wae dina hate hayang maehan hayang nuga jangga si Gatot Kaca hayang males pati ngan kaula dipikir deui yen ai Gatot Kaca teh anak Pandawa walah turunan Pandawa nu kadua sumohon dupi Pandawa teh disebut Pandawa teh aya anak 5 lalaki wungkul disebutna Pandawa anak 5 disebut Pandawa upami anak 5 na awewe Pandawi oh lamun anak 5 bencong wungkul Panako jiga nama laras tak gitu putra Pandawa hiji-hijina Pandawa hiji Yudhistira anu jadi raja di negara Amarta kadua Bima nyaeta bapana si Gatot Kaca katilu si Arjuna anu Kasep kaopat kali mah kembar upin-ipinnya lain atuh atang-ating kamana karab syate Nakula Sadeli Nakula Sadeli Sadewa kacaletot meureun timbalan
Pandawa teh kakasihing dewa aya keca paribasa cenah kena lara ora kena pati hartosna bisa dialapatina bisa diala-larana ngan hese di alapatina eta anu jadi bang baluha teh aing teh jadi banget kan timbalan ngan teu elege-elege da sidik aing kuat karendam teh di talungti kue kumaha carana pikeun ngarubuhkeun Pandawa tah di dieu aing dek mancen ka maneh mancen kumaha ai Pandawa teh deukeut jeung anu ngaran raja ti nagara Dwarawati kakasihna teh Batara Kresna mana hideung timbalan ai Kresna boga hiji kembang boga hiji pusaka anu ngaranna teh kembang Cangkok Wijaya Kusuma kembang Cangkok Wijaya Mawar watakna bisa ngahuripakeun pati saja baning pasti hartina bisa nyagerkeun jelema anu gering jelema anu geus tatu jelema anu geus paeh tapi can waktuna tah iya ya eta anu jadi kahayang aing teh kumaha carana hayang miboga eta kembang Cangkok Wijaya Kusuma sabab naon sababnya ge Pandawa kena lara ora kena pati tapi lamun pasukan urang teu regrog-regrog pasukan urang teu paeh-paeh nganu hati bakal kateter jajaten bakal leuseuh tenagana cik pikiran kumaha carana pikeun kaula mibana kembang Cangkok Wijaya Kusuma kembang Cangkok Wijaya Mawar jawab di wejar meneng-meneng lara-lara den ate nera peteng ate nera salin pawarsa maha tipe senopati nyangga salin pawarsa Lodrapati kairing senopati sakedapan botna wangsul marganepun peteng penggal iya mun niraangan dika nah sia jiga nu baringung kitu ulang gitu hah gimana saya dipikiran jiga nu teu sanggup sungkan upami teh salira palain mibanda kembang Cangkok Wijaya Kusuma anu watakna kitu teh jigana upami disuhunkeun mah moal dipasikeun tangtos nyaha belagug sia teh aing nyaho disewa bisa mah ku aing ge tuluy sia aing we init moal dipasikeun aing we meureun meuli kana online hah jadi maksud salira teh maksud aing teh wayana daek lamun diciwit kulit diponcor getih maneh pikeun mawa eta kembang Cangkok Wijaya Kusuma nyaeta carana teh nyaeta dipaok ku maneh waduh paok kahartos nah saya nepi ka belat kitu timbalan ka bodoh kitu sanggup ente mau eta layang kembang Cangkok hai masalah puak paok mada sidik ieu mah tiba heulana kitu bangsat atuh dah bangsal uhapoe bareng jeung si Ius sae baga ai masalah puak paok mada dikaboro ge sok mau no kaula teh pada ngirigan we kana kapal salira bener timbalan tak gitu atuh kayang aing teh ya semangat timbalan
tah gitu kira kaulah kedah lumampah ka juk-juk nagara Dwarawati tong diisu pagetokeun ayeuna mangsa nu hade oh sae mangga butuh pasukan bawa sacukupna timbala widiti salira pikeun ngabantun pasukan kaulah sok bawa pikeun batur keung di jalan timbala hei kaulah kumaha Gusti wayana sia mangajedog dia baturan ngaing kaulah raja wilujeng atuh Kang ye mudah-mudahan we hasilnya iki sae mudah-mudahan we Kang hasil kalayan salamet sumping di kai patempatan ieu sae kaulah saja nyiapkeun we tam-tama secukupna pikeun batur lumampah kaulah bra lumampah jik init mangkade hati-hati jeung priatna cara jeung katang tuat maok mah pek weh nyerahkeun ka maneh sagamleungna timbalan permios Gusti Prabu bra lumampah wayana pidoana kiadi sae mangga mudah-mudahan siapa mulut pinuluran siapa nejat tina kanan cita-cita laksana Kang daguan we jadi kaula sae mangga permios Gusti Prabu bral lumampah Gusti Prabu ya bade sakan tenan we abdi bade ngajajah pe ka Kang Pati dugi ka tapal wates nagara istuning pileuleyan nyaeta dikantun tugas ku pun lanceuk ka Kang Pati sok pamit Gusti Prabu ya siapa Pandawa geus meunang ngutah beuweungkeun aing pikeun maehan Pandawa umumna khususna si Gatot Kaca can sudi rasaning ati can suka rasaning jiwa lamun can bisa nandasa si Gatot Kaca cing hasil ti hasil sakalina raya lumundur wiwit milayang rana dan nira ingkang kondur satengahing pangkonna lendra
Kapancen tugas kaula bikin ngiwat anu ngaran Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Sumohon. Mudah-mudahan we laksanakan sa. Mudah-mudahan. Bikin ngabungakeun mana Sang Nalendra. Sumohon. Hei, batur-batur kula iblis siluman selumin. Minta supaya kumpul di pertempatan. Iya. Sakali deui Natane ratang temane upa gulingan rana. Tenera ingkang prapta. Ngahatur gini cuma pangabagdos diterima aya nyaon Gusti ke sacan kaula nyaritakeun maksud kaula menta supaya batur-batur kita kumpul di pertempatan siap calukan batur-batur oke bos Geroan. adanya ayo caing Halus. batur-batur salembur Baraya. aya kitu nyauhan di Nyamuk di gunung. baraya sadesa Aduh. Pemilih sakompe wew kadaya woi let's go come on kemari come on kesindang iye kadieu dia naonan sia atuh dikieuan we Gusti Beli cantik. kadaya woi dog wae teh si goblok kadaya Ya gula. Yes. bebas gitu nenggel kana ulu aing deh. Aduh. Hampura. Hampura. Lila tepangi jeung wing. Sebulan lamanya kita menunaikan puasa. Sekarang bisa berkumpul meriung. Meni geuleuh anjing saya teh logat teh kitu. Da wing mah kieu ngomongna. Jika nu panas kiri saya teh kumaha kamari puasa maneh tamat? Tamat. Tamat. Sabulan tamat. Nah bisa tamat. Da jam 2 nya ngogoreng wae wing mah. Paingan tu anjing. Paingan kuat tuh. Unjukkan kalulungan siap. Ngaturkeun si mah pangabaktos. Diterima. Aya naon? Ke batur-batur bejaan ka dieu kitu. Lan, bejaan calukan batur-batur siap mangga. Calukan batur-batur siap. Gawat karoan. Batur-batur. Sing tarik aji ka di sete.
Da urang mah ngomongna kieu. Kadenge. Batur. Parayasa desa. Pamilih sakompi. Kadarieu. Wai. Sada kunti anjing ah sistem geuleuh kaing oge. Kakeng. Aya Kang Damang. Cager ai maneh. Damang. Geuleuh anjing di logat-logat kitu sia ah. Atuh kenae. Geuleuh anjing ah. Sia teh. Siap! Siap. Lari di tempat, gerak! Siap. Siap, gerak! Lencang kanan! Gerak! Siap. Lencang depan, ketang! Gerak! Ngeus, gerak! Siap. Ngatur ke si bapak ngebatos kan kusi aneh ngaji kan bisa teh Cowong deui. diterima aya naon teh siap taik teh nyita teh abi mah tentara ganeng goblok si teh Dewa juang. Cong tarik teuing. meni jiga pocong Mending ngahina. aya naon teh astagfirullah sia teh aya hal-hal anu kudu ditepikeun ka maraneh kabeh naon aya nu ngaganggu kadunungan bejakeun kabeh saha nu ngaganggu kadunungan wadih kuai sia mai deredet leutik goblok sia teh kasih sehat dengan berdil sia mah. diuk peneh siap woi anjing aing keur ngalamun mun direwa sia teh Polumeuna lalaunan. gadeng anjing geuleuh kain lagi gadengen lagi tong ngomong kumaha mun murag jantung teh sia teh Ayang disengor. cager maneh cager maneh cager sia teh ka mana wae maneh aya we di imah syukur we anjing sia teh mun reuwas kaing Ngomong temeni. sia teh eta teh berdiri nyaan aing mah pokona lamun maneh anu ngaganggu bejakeun kawing Udin Syuridin Udin Syuridin ngaranna teh urang mana Cirebon Timur pokona mah anu ngaganggu ka ente bejakeun ku aing wadih ku aing ini geuleuh anjing sia teh Main berdil sia mah kasasaha. asli eta teh dipindad senjata teh lain di mana di Indomaret gua gelo sia naon pelorna leunca atuh moal pae ngan jadi kuat pecakan ka majikan sia geura sok 2 jam ke mana karep wae goblok ngomong teh sia Aing nyaho. Kadinya maksudna. sok pecakan kokang bedieu teh dengekeun sia Kokang aing nyaho soranna. tuh ini nya we tuh nah eta mah telat teu kompak berarti teu latihan heula Bahasa. dengekeun Awas. ngada jiga nu menging sia teh Kapenet, wadih kuai kapenet meureunana. Makasih bos, makasih. pokoknya mah nu ngaganggu ka maneh bejakeun dunungan diganggu bejakeun ka aing tinggalkeun jelema urang wadih ku aing gadeng euy atuh sedeng meuni Abang kasadia we. gaina we ka aing teh si anjing ga
wah aya naon biji engke sia teh muni wani-wani sia coba-coba ka aing ame katingali tertib abdina ampun pokokna mah wing deket-deket dunungan anu ngadeketan dunungan bukan niat goreng wajib waing Dadadadadadid. ganeng aja gak payahan waing gerak amak nepi ka eueun nu sahulueun jeung aing matak naon heug tangah leumpang teh sia teh ieu mah tungku ngadudud jadi ngadupak kana hulu aing leungun ka sia pedan henteu sia teh pika geuleun pika ijideun matak naon tangah goreng patut sia teh kageuleun geus anjing sia tuh aduh amak nah sia deuleu amak aduh nyakar ka aing jurig nah si deh beletak beletuk kana sirah aa buah edan maneh mah ke mata matak naon lamun tamu datang teh heug sogrogeun kopina ya kan aing datang jo beletuk kana sirah aing cungur buah edan abong bogeut jiga entok jaluna sia teh naon masalahna maneh teh jeung bletak-bletuk kana sirah uing masalahna mah sia leumpang tungkul wae matak naon tangah ame teu ngadupak kana sirah aing itu salah nama oh jadi salahna teh dume tungkul uing atuh hampura apa nih teh masalah lebaran kitu-kitu wae jadi masalah sia teh kurang ajar tingalikeun sia ku aing disantet wah edan sia mah wa ya dengekeun ku maneh naon ya ieu teh hulu blagung nya hulu lain baskom dengekeun heula loon sia teh aduh amak sirah teh hulu hulu dina awak jelema teh aya 4 hiji hulu sirah 2 hulu susu 3 hulu angen 4 nah siapa ke seuri era era seri bejakeun goblok hayang apa jadi hulu dina awak jelema teh 4 hiji hulu sirah 2 hulu susu 3 hulu angen 4 kayak apa duaan di WC jeung aing kawan kada anjing aset teh bejakeun anjing aing penasaran wah edan sia teh jiga nu stres pangijing aing mau bedi make terong todong bejakeun hulu ka 4 Aing nyaho ngan moal beja-beja tong beja-beja ah kita mah aya naon Gusti ge urang salse heula siap mangga aya naon Gusti ke lanang mandek satengahing marga den nirahing kang prapta den nirahing kang prapta solale
di bumi alam perang peting tamtu nyanding nyanti Rabda kadia wangunan rineka kadia lengeran rineka kadia lengeran Purwani kurang jadi cobi nih alam endah sawangan mangsa ketukang kang roman pelan terus laswaan mata ketak hari duka serang kang roman deui Manik ke alam ketukang panglamunan harapan sawal kasoran baja asih long kewang mata geluan nitip asih hanjaka ante laksana ini nyerah jalan kang roman papanggih mata kagagas palang siang pinangi jeung kabagjaan di papan citaan jadi panglamunan mata ngawewas tingkah paripola elah kasawang kupikir dina alam jaya sarerea geng aman aduh nagatingkan pergaulan solidaritas setia kawan boga cita-cita anu cinta can laksana ka awowo kula di zaman baheula ieu nepi ka ayeuna ngan berat rekokna Allah kasang langkung pikiran dina alam jaya sarerea geng aman aduh lain berat repokna banyak jeng rasa pemetri pikir
datan nira Prabu Manggulingan Rana datan nira tangga deman Ewu Manggulingan Rana Rapta kadia wangunan Rapta kadia wangunan Wis kena diinfinasti kersah yang widi Ya kersah yang widi Pati Lodrapati ngaturanan linggis dan tentam-tam Dah. Unirahangan dika Nampire bunuhun laksa ketika bingahan tanah kasumpingan batur-batur saraya batur-batur kaula Dah. Gusti iya parantos jadi kewajiban abdi mah Gusti Abdi oge parantos jadi kewajiban. Sami abdi oge wa parantos jadi kewajiban. sia teh uwa we kawas dulur Aya dulur mah henteu. ngan Pan ieu teh uwa tere. Nya ge tere sia teh. aya ge indung tere bapak tere eueuh uwa tere mah Atuh kena ae. Kumaha aing biwir-biwir aing? Aing mah kabeh oge dianggap dulur. Ka endok-endok oge dulur aing. abdi oge sami Setan. abdi ge pada jadi kewajiban Gusti pada siang pada wengi bisa aku atuh diundang ku raja pokokna mah abdi dongkap wae siap siaga 24 jam pokokna anu ngaganggu tudungan Wadi. buah edan anjing saya we hayo sete Abak. Tong kararanting. Matak naon dari disiplin nasional. Tong garandeng teuing. aya naon Gusti kieu satu tas kaula tadi badan tenan sareng Sang Nalendra Gusti Prabu Lodra Parisangka Nya. Tunungan ulang. ye Bade masihan THR. lain eta mah geus Pak bade aya naon bulan aya naon Gusti bisa lalaunan teu bisa ampun Saya masuk. letikan sholat deh letikan genggerong teh awet-awet siap olah Antapkeun sia teh mah hayang kapake ku dunungan sia teh mah. Dawa dunungan mah launan teh ngomong teh. Gitu. jadi maksudna Naon Gusti? nyaeta kaula teh ka pancen tugas pikeun ngiwat pusaka kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar Kakarang nguping abdi aya pusaka kembang gitu. Paragi naon teh? Ame dijajieun sayur. eta mah dahareun atuh lain pusaka belegug Kok atuh. Sugan eta kembang teh ame jadi jamu kuat. eta pusaka teh nyaeta khasiat teh pikeun ngubaran jelema anu gering Oh, sarua jeung babadotan. Sarua jeung cengek kuing oge lamun raheut curug teh lamun ku cengekan teh cager. Iga kitu meureun. ya eta mah kumaha pemikiran maneh di mana ayana Gusti Tong pipiluan ngobrol manehna. Cempe gerak.
model aing kumaha di mana Dede Gusti eta teh ayana di negara Dwarawati anu mibogana teh nyaeta Batara Kresna Raja negara Dwarawati. Hebat ai anu bogana eta mah da pasti hade barangna nya eta mah jigana barangna build-up Build-up teh naon? Build-up geuning jenis anjing teh aya build-up Pitbull goblok kita jauh-jauh aja jauh-jauh na anjing itu dah gitu sae tah ku kituna ai maksud jeung tujuanna bari di jalan we bari di jalan dicetakeun ku kaula ngan initna ka nagara teh yakin urang nyiluman jeung mencar sabab kaula ge teu apa ai Dwarawati teh di mana urang sasar we urang tanya di jalan nanya atuh da sabab malu bertanya sesak napas sesat di jalan jalan payan ku aing aji nyalahkeun salahkeun we kata-kata tulungan teh wadir ku aing wah edan main bedi da ka baturan teh kitu sia mah hirupna bayangan doa batu dong para sia syumuhun atuh sia ge sarwana garane aji coba sate meni pipilueun we batur ngobong deh da situ tuh ngumimiti atuh situ tuh pika geuleunana mah jadi maksudna teh urang nyiluman ulah katenjok sesaha tapi tempo kaula butuh menta supaya hadir kabarna oh siap Gusti kari kontak we dina SMS nya cukup halo na telepon nu kitu teh ning Gusti ye tah kitu bejaan batur-batur maneh menta 10 urang we pikeun batur kaula di jalan siap mangga waya namanya jadi komando na pasukan kaula abdi itu situ tuh oh abdi iya mending abdi Gusti ame tegas di mana jurig sia teh pelya gitu mah heeh abdi teh kapake hanas nyewa pedi teh kalieu teh tentara menang maok bajuna dina popoean menang mau si goblok deh asukan tentara teh buah edan sia eta mah paduli teuing usaha we aingna geus setena meni gandeng ayo urang pada lomba hinggih menurang mah naon piheulaan nyingkap sate harap bajang teh aji lamun belain tunungan ku aing tingalikeun di buah edan cungur amak kurang ajar sih mah kitu ayo urang ini ayo ini mana dek ngilu ini ka nagara Dwarawati atunya urang ge hayang ngilu hayang berjuang wah khawatir aing kana kurunganana sia teh khawatir kunaon batur musuh-musuh teh moal sieun nepo si lain kitu teh eueuh simaan ngomong nepi ka kitu playa-playe jiga bencong sia teh meni mitna nyage wing ngomong kieu tapi anak mah geus 2 geus boga anak kitu maneh geus awewe lalaki 2 nana oh lalaki 2 nana aya nu kahiji nembe lebet SD aya nu kadua nembe tamat SMA dibalik najik dan nu kadua mah anak tere oh kumaha sia we ajik ayo nit ayo
berjuang di medan perang para tamtama sadaya inget Abdi Gusti. wayah nasi kepedang tamsir gada bini Chandra saperalibung bisa aya siku siul ngulung gelagah kencana mau ngamuk gajah mata di perjalanan Dah. bari jeung ieu waktu geus nyeret ka sore waktu anu pas pikeun urang nyiluman di tengah peuting ieu ayo pada lomba Pak mangga Gusti Prabu mudah-mudahan sapa mulut giluran sapa rejati nekanan cita-cita cing laksana sejanya badanan pancen ngiwat eta kembang cakok Wijaya Kusuma Dah. Lur Kan? mancen tugas penting ieu Oh, balik keluar negara. dek keluar negara aing Say, mudah-mudahan we sing hasilnya sing selamat di perjalanan. da di henteu-henteu oge aing teh butuh ku THR atuh da Yaho, atuh. Jangan anak pamajikan. yang anak jeung pamajikan nu leutik mah hayang baju anyar Ya, yang baju anyar. rumatak ti ayeuna keneh kudu bebekelan sing gede Can pamajikan mudik, Ban. pamajikan mudik lain dipikir-pikir Naon, Ban? bulan puasa teh bulan anu pinuh ku barokah Bulan suci. bulan suci tapi naha geuning eta kadaharan kakak beuki naik Sing talek. balanja teh beuki gede aya dina bulan puasa Rasiko teh mah. rasiko teh kalah nambahan Sedirit-dirit mah. aya teh dibere THR bararaeud bajarkeun teh pedit bajarkeun boga dunungan teh dasa muka cenah Lah butuh atuh. meureun di dieu urang teh kudu daek puasa teh nya Nah, lain puasa beteung wae tapi puasa teh nyaeta nganahan hawa nafsu nahan. ulah katalanjuran teuing Nyanya atuh. kada kitu pan di mana lamun urang getol puasana yakin hasilna teh bakal kembali kana fitrah Nya, hatina teh kembali ka suci nya bener. yang dek mauk euy Ayeuna teh bari sakalian kadinya aya waktu mah panjang keneh hing teh leres kamana? sumpang simpang we ka Karangmangu Aya naon? blok sa oleh-oleh sa oli-oli Kecamatan Susukan Leper Kabupaten Cirebon lumayan ngagolotrok saeutik mah nya apukana Bapak Yanto miwah Ibu Lilis kula warga Bapak Saji miwah Bapak Muin Sumohon. dina raraga nyepitan putrana Muhammad Habib Rianto
barantos bread kasepnya atau sama mudah-mudahan ieu Cep Habib teh sing janten putra anu soleh amin anu bakti ka ibu ramana amin sehat sapapanjangna amin rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu deket gerak ka koreh amin nya panjang yuswana kalian dina mangsa ageng ke cita-citana sing laksana amin amin ya rabbal didoakeun kuing macing jadi presiden heuh amin ulah kagok ngadoa mah tong apala atuh Bapak Yanto miwah Ibu Lilis sing kagentosan anu melipat ganda tilas karugelanana nya Depang sarang Bapak Sekdes Pabuaran ada saha Bapak Waroi Santoso Bapak Roy eta teh penggemar Giri Harjat Dilu ya sobat si Abah sobat Abah Haji Asep Sunandar Sunaria almarhum almarhum di koordinator wilayah Cirebon Timur anu ngokolakeun teh Bapak Waroi laras atuh sekretarisna Bapak Guru Adung Pak Guru SD pagulu atuh bendaharana Bapak Atta Jumiarta Sumoho. di Dinas Cipta Karya laras kairing reng-rengan anu sumping dia patempatan ngaturkeun wilujeng silaturahmi amin minal aidin wal faidin mohon maaf lahir mohon maaf lahir batin batin amin nya sanaos bari jeung urang munggaran jadi teh hapunten laras bilih aya kalepatan tangtosi pagelaran teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama sumo jauh ka sae nya coba acan Bapak Warno aya atuh Bapak Muin miwah Ibu Nio aya atuh Bapak Amin aya Pak Haji Tarya aya Bapak Jamin Pak Uci Pak Uci caka ciki we kaditu ka dieu Pak Uci yang ngaulaan barudak hatur kana kasayanana mudah-mudahan eta kasayan teh cing janten ibadah anu nyalametkeun ti dunya nepi ka akhirat Pak Uci amin Pak Uci penggemar pisan Abah Haji Asep teh sumo putrana aya di panggung Kang Robi Kang Robi Bagja aya we dalang Cirebon sumping aya Kang Citra Kang Cita nya alhamdulillah aduh hapunten we Kang ieu sakieu kaayaanana kuring pangajarkeun ngawayang kaul gitu Kang Wowo aya awowo di Cigedang ka dieu kuningan awowo ge Haji Wowo gitu laras Bapak Rahim aya aya Bapak Karno Bapak Daskim aya Bapak Jamil Sumpi Pak Amin Dodo aya Pak Darsim aya Bapak Lani Sumpi Pak Atta aya Bapak Jumari Sumpi Arobi Arobi. Neng Tari aya Teh Opa Raya kebenerna aya Sumpi sadayana ge Pamiarta Ciayu Majakuning ka dieu ngulunya Bagja Kang Tatang Supriyadi aya ada sidik noron eta teh nya laras 5 poe di kuningan unggul baik jadi teh langsung ka Lebak Wangi ka itu ya Kalang kuningan langsep saminggu mau baliknya moal sing karuat we nayaga gitu cing cing syariat cing cageul ade eta sajadah bawa deui bangga lain sajadah batu sajadah sorangan bangga diajar salat ibadah ieu mah di tempat-tempat teh gapleh we gapleh bade besi mun jagoan dan teu sini kaul ka Cep Habib yeuh sae mencuk Kaparu kau Ujung Jaya Sumangan dah
Di Betara, di Petian, di sana kapan kidulan. Maju, melanjarkan keadilan. Nah, hanya dikegancangkeun kitu. Kapake kunayaga gerakan kitu. Syukur ya. Ada bisa jadi masalah kayak itu nah. Ya, out. Dialah pada dituna risiki. Demi menggunakan. Ahli urang sauyana ulah sok aing tarabihan pacen datang ngarah jadi kakuatan Aing nganaonan ya. Baiklah gawe. Leles juhur anjing ah. Jadi cangkeng. Walah aya nu nyawer Pak Uci. Aduh. Hatur nuhun Pak Uci jazakumullahu khairan katsiran. Alah. Aduh, malam ini cantik sekali. Hello everybody. Ada apa cantik? Selamat malam. Selamat malam kembali. Selamat bertemu dengan aku si cantik teh ya. Siapa dong? Nama aku Ya. Julia Perez. Aduh, geus maut. Kalau malam Julia Perez. Kau siang. Kalau siang Junaidi. Palingan atuh bisnis. Aku cantik ya hari ini ya. Betul. Iya di bleaching loh. Beda lah. Aku masih single loh. Oh, masih single. Kalau pengen ketemu aku mah tinggal telepon aja. Berapa nomor HP? Nomor HP aku Ya. 085 Betul. 784 hiji kutiluan. Ame coba ka aingna blegug cenah. Siapa? Juga deh. Jaipongan ah. Boleh. Ngahibur orang Karangmanggu. Boleh dong. Budaya Sunda katapan sarencanana dipelak di para mata pada jua dari ayeuna hati-hati sesurat mun lapat selidang dosa sangkan jantung sauna terbihan kawanan siloyo sabelungan hey hey hoi 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 sahan warek ngahargaan yuwati bangsa sorangan cinta kenal
Kunaon Seri. Selamat bertemu dengan aku. Sama-sama. Lur, dek indi ting. Kemana? Kadwarawati. Oh, ke luar negara. Keluar negara. Ada kudik. Oh, Hehehe. Say. Aduh, Bapak Hajat nyawer. Bapak Hajar. Aduh, hatur nuhun Bapak Hajat. Bapak Yanto. Alah. Aduh, di amplopan euy. Heeh. Bakakakna ongko kete. Bakakakna ongko. Oh, Heeh. baron isu. Alah nuhun Bapak Hajat. Kemah ka Bapak Hajat upami nyecep deui ulah ngangge amplop ah. Heeh. Ame katingali ageng teuna. Udah sopan. Nu penting mah ikhlas we nya. Ridho. Ikhlas ridho Bapak Hajat. Ridho. Ridho. Tambihan deui atuh. Acan ti ibu hajat teh ti buli. Jang. Kah? Deuk ini teh. Ayeuna. Karena gerak Dwarawati Ya, jigana bakal mimingguan aing mah balik pasti aku udah jauh. ngumbara ka Lampur Batur. Oh, Aya tugas luar. Aya pamajikan mah jeung anak geus dititipkeun ka Bapak RW. bisa, Tadi oge. bisa ya gitu kieu. Tadi ge uing ulin ka Bapak RW ka Bumina. Ya, kumaha tah? Diridik indit uing teh. Ah, Sumping ka Bumina diketrok pantona tok 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 Assalamualaikum. Ato. Oh nu ngajawab si Ato teh. nuju aja. Ditempo di gigireun panto teh aya kanang anjing ditempo aya gogogan. Oh, urut anjing. Header Itu ngaranna teh si boy. si boy. Jeung ngarti gogog teh. Cekeng kuing teh ditanyakeun, "Hei boy, ka gogog teh. Bapak RW aya?" Jawabna teh, Naon teh teh? aya." Oh, aya. Ibu RW, Aya. 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 Di mana di dapur? Wok, wok. Naon? Lain. Lain beh. Di mana di kamar? Ya. Oh, di kamar. Ya. Dupi Bapak RW sareng Ibu RW di kamar nuju naon? Cing. Jawabna teh, Naon teh teh? "Oh, keur ngalotek." Lada teuing seunghah da maksudna teh. Demi Allah jeung si boy. Lain. Heeh. Hayu ah. Sangat tuh. Bahkeun. Aya naon? Duh. Mangke melek. Mangi. Aya es dawet murag. Oh, Deuk diinum. Keun bae. Bisa jadi penyakit. Hayang jadi penyakit. aya rumah kalau sakit, sia. Hayang ka rumah makan. Deuk diinum es dawetna. Alah, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung enak, langsung nikmat, langsung ngegeleser. Hehehe. Ayo ah. Sok atuh. Kunaon boy? Gua ameng Kunaon? Saifullah Haladim. Saya pulau. Nyeri botol. Bawa. Curig deh. Naon? Ay sugan aing es dawet. Aja euy. Tai munding ajing deh. Saat. Lagi sabar masih banyak. Luaskan lain-lain batnya diri
Sugana mual kidalang Citra Yuda Coba Sugan mual hiridengki Malolobang suka seri mugiang dia mulki teh bejana dunya kidalang Citra Yuda deui mun penting nandingan berang Solo mata kurang sing karunya kasasama Cep Robi neng utari kasasama nutanya Ari Pauci ayah bejaan siling bejaan Pauci Coba wala arik damasing genyanan Ali Abowo di Cikidang ayah Ngamu boleh kesenian wah ukur rara sepang aringan dong maksud Bapak Jamin dah jangan tujuan ngawujudkan persatuan Bapak karena ngawujud persatuan Apui ngupat semua kabatu kelakuan Bapak Rahim Bapak Daskim raja tujuan Aliwaroi Santosa ayah ngupat semua kabatu kelakuan untuk jujur sama me ngupat mitutur Abah Jamil Pekriksa badan sakucur Modun orang garang saserangan mah dode payuna sadayana memulai bari titena lepat na ingaladang nusa luyujeng kapribadian aya nama geninganan lah Bapak Daski luyujeng kapribadian nyalakan ke orang di sadayana merimawe kasasama siasi awawa siasi dajeng upama merimawe kasasama siasi dajeng upama kuning jalan utama Bapak Amin Dadang toga tukar agama kamu boleh kesenian ariwang ukur rara sepa badar sim darara sepan aringan dung maksud dajeng tujuan ari ngawujudkeun persatuan dan persatuan mangaurang sami-sami ngajujung mak mangaras
mangsa awa-awa bagus jong-jong ke negara jat seni mangga urang samisan jong-jong ke negara seni kubudi anu utani arif dukun di sekarang namanya suci Agung babarwete samia rempel godonge rempel godonge samia pang sekar mekaring galihe gali si pandan arum si pandan banglos lampana ye patih lodrapati kairing tam tamasi ke pedang tamsir gada bini candra sapanah limpung sacekele ngaping ieu pati lodrapati parejeng kayaan nyiluman ngajugjug negara Dwarawati maksad bade ngiwat Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya mawar kagungan Batara Krasna sauyunan digarawe babareng tuna lampa eta ken urang tenden dihandelem hiem gesan sampereun cak urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa ke datang samper deui kacarios di negara Amarta Raden Gatot Kaca salaku lurah Tamanagara anu biasa sok matroli kayaan negara ngaliwatan ke Ganawiyati sakapeung sok ngambah lemah di mana nuju nyase sok cicing di pagunungan ngajaga katentreman negara Amarta alasan di satengahing marga abong kena satria pinilih tanding lumampah larak lirik ka dia dedali mancen tugas bikin matroli kayaan negara ngeprek soder merak ngiping sosoderan tina kentingane pun